Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wa jalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan, silih ajenan, bere maweh biasa, nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang urang salawasna munajat ka Zat nu Maha Kawasa, sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari, naraskeun si Rawing Kiwari. Si Rawing Kiwari garapan wakepoh Kiwari. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Menurutkeun beja mah si Rawing teh jago pilih tanding, jalaman nulung elmuna sugan be atuh. Nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Ya, sok teruskeun kumaha untari? Naon nu metak jadi bingung jeung sedih teh? Ya, akan jadi lebih pasaranan, ay penasaran, hayang nyahokan kaya nyai nu sabener-bener-benerna. Si Banteng mulung atel bibirna sigana teh. Lamun teu milu nembrong ngomongna. Bener nyai, bet ngentong asa-asa ngentong sieun-sieun ku ngakang. Mamakannya maka ngawing manyugan be bisa nulungan ka nyai. Nu mantak kudu nerus nerang nyai. Sok nyarita nu bener-bener. Sok nya benernya nyai. Si Banteng bulung ate bibirna sigana teh. Untari netep dikasih Rawing terus ngomong di lalaunan. Leres eta teh. Moal naon Kang Banteng bulung teh Kang? Abdi mah bet sieun ningali tangtunganan oge. Aiduh, moal neon-neon nyai. Teu kudu sieun akang bagiannana lamun neon-neon mah. Cek sok gancang nyarita deui nu leuwih jelas ka akang. Abdi geus taya harapan deui kumu hirup di alam pawenangan Kang Rawing. Sabab hirup abdi teh betaya hartina. Tipoe kapengan di udag-udag kurasana langsa. Ngagugulung ka bingung nu estu taya sudana tanpa aya nu bisa nulungan ka diri abdi Kang. Oh, nyai teh dipaksa kiwin kudu jadi kolot anu sok padahal nyai teh suka ka lalaki nu dijodohkeun ku kolot nyai. Kitu kabingung jeung kasedih teh. Sanes kitu Kang Rawing. Oh, lantaran nyai ditinggalkeun meot ku kabogoh atawa bebereuh. Henteu, sanes Kang Rawing. Oh, pedah eta meureunan lalaki nu dipika cinta ku nyai kawin jeung awewe nu sejen. Sanes, margi sanu kersaeun ka abdi awewe nu kieu rupa. Oh, pedah. Oh, Kang Rawing mah ningkalah kaheureuy. Kang ngawing-ngawing noba oh. 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 Meuni teu kaur we batur teh. Atuh Kang ngawing-ngawing mah kalaka oh-ohan. Oh, tukang ngawing geningan. Mengesah. Alah, aduh. Ya, salah we neguh teh ye teng ye. Nakunaon atunya. Oh iya meureunnan lantaran nyai ditinggalkeun maot kudu jadi kolot. Memang leres pun bapak tos ngantunkeun. Pun biang kagungan bicara oge namung teu lami margi pun bapak. Mun bapak tere abdi oge sami teras ngantunkeun pamenangan. Oh, jadi nyai teh sedih jeung nalangsa lantaran ditinggalkeun maot ku bapak pituin jeung bapak tere, kitu maksud nyai. Lanceuk tere abdi lalaki duaan. Mangrupa sakembaran kawilang dua jago anu tetela akhirna mangahakan raja kaya pun biang. Ayeuna pun biang teh nuju teu damang. Numutkeun nu tiasa macana diberejit ku ilmu telu.
Aduh bet jadi hawatus kapun biang Kang Rawi. Si Rawing jarangnya seri bari ngareret ka si Banteng Wulung anu ngajanteng nangtung milu ngabandungan kana guaran carita Untari. Oh, Kang Awing oh-ohan joy oi. dah, rada berai-berayan ini mah ya. Rada berai-berayan ini mah caang ya, Teng. Jadi nyai teh boga lancuk tere lalaki duaan. Nah ngahakan harta bana tawaraja kaya kumaha kitu nyai. Mohon. Peda abdi sareng pun biang pangawak awewe. Anu teu daya teu upaya kapanan meureunna. Nu akhirna ti poe ka poe teh raja kaya pun biang terus-terusan dipake monyah-monyah ku lanceuk tere abdi. Nyata Kang Subala jeung Kang Sujali. Sugan akang teh Subala Subali atawa Sugriwa Subali. Eta mah kudu bebeja ka Hanggada atawa Hanoman meureunnan. Jadi lanceuk tere nyai teh ngaranna Subala jeung Sujali. Nuhun Kang. Ti sabang prak anjeunna aya di rorompok pun biang jadi tik-tik brek. Batin ongko pangintenan magi rorompok teh unggal poe dipake tempat main sareng ngumbar nafsu. Ka istri abdi teu bisa naon-naon sikepna galak jeung kejem. Indeng abdi narima panyiksa ti manehanana duaan. Malah tadi enjing-enjing abdi dipiwarang milarian dukun margi kaayaan pun biang nu beuki wales wae teu damangna Kang. Numutkeun nu tiasa macenakeun aku ilmu warjit. Akhirna abdi degikeun ka ieu tempat. Bet bingung kedah ka mananya lumaku. Margi ku emutan sanes pun biang damang di oge mah oleh kaganggu margi talajakna lanceuk tere abdi nyatana Kang Subala sareng Sujali Kang. Bedah ayeuna mah Cipanon jeung kasedih Untari waktu harita. Seurik kanyanyerian pugu salila ieu ngan ukur di kemuku sorangan, rasa kasedih jeung kana langsaan. Si Rawing silih teuteup jeung si Banteng Wulung, duanana bet ngarasa watir jeung karunya anu ku nasibna Untari harita. Aduh, aya kitu nanya Teng. Padahal cek akang mah eta lanceuk tere nyai teh teu ngabogaan hak neon-neon ka raja kaya indung nyai. Heuh, kumaha ieu Teng? Cek pikiran anteng kumaha? Si Banteng Wulung ngahulang sakedeung. Ngareret ka Nyi Untari nu harita terus tungkul bet sieuneun pisan sigana teh ku si Banteng Wulung. Ngari ngecek nguing mangurang datangan be ngayeuna mah Kang imahna Nyi Untari ka ngawing-ngawing. Ngengken di ditu ngurang ngariung ngamun ngeungeus beres ngurusanana terus urang. Daang. Pasti kana hamil deui wae di dinya mah Teng. Geus apal Kang ayeuna mah lah. Tapi kumaha lamun lanceuk terena Untari nyata Subala jeung Sujali malik teh suka ka urang. Sedengkeun urang jalma anyar pinanggi Teng. Oh. Ngatur najan nganyar minanggi oge ngawa salahna ngalinulungan maka ngawing-ngawing. Ngapanan ngecek ka ngawing-ngawing oge ngudung urang ngudung bisa nulungan nu butuh, ngajait nganu titeulem ngahudangkeun nganu labuh. Ngapanan kitu ta? Nu mamakon nama ngurang mudu nulungan Nyai Untari Kang. Si Rawing netep antep ka Untari, teulila terus nyarita deui. Kayaknya Kang rek nanya ka nyainya. Upama ieu mah akang boga karep hayang ngalempengkeun ieu kayaan. Hartina akang mah lain erek pipilueun ngan teu dina tempatna lamun nyai anu disiksa jeung dikakaya ku Subala jeung Sujali. Bisa ditarima teu kira-kirana ieu jalan pikar-pikiran akang? Untari bet beki karep Cipanona anu masihan pipina. Lamun teu ngarti dibiwahat bet hayang ngagabrug bari nyuuh dina luhureun dada si Rawing. Abdi ngaturkeun nuhun kana perhatosan ti salira Kang Rawi. Oge ti Kang Banteng Wulung, terus teu kedah dibalon deui eta kasauran ti Kang Rawi. Margi abdi nu jadi mantakna langsa sareng bingung makayan pun biang Kang. Si Banteng Wulung nu harita kadenge nyarita deui. Maka nama nenang we Nyai. Kang Awing di lembur mah biasa ngosok ngubaran nganu gering jeung nganu benang kumanyakit. Di lembur mah menggeus ngasohor dukun Awing Nyai, mangkana mah masti nyager ngindung Nyai.
tong kitu didinya teng. Majarkeun nya akang dukun. Bisa sote ngubaran lamun panyakit atuh di jero alatan patelak ngadu tanaga. Lamun gering panyakit mata centang tuh bisa naon-naon atuh akang teh. Kang Awing nyebut ngakang kang urang euy. Mokona mangurang ingit kang imahnya Nyai Nguntari bengayeun nama Kang Awing. Untari ngabagi panetepna ka si Banteng Wulung jeung si Rawing. Talila terus cerita deui. Nanging sing atos-atos Kang Rawing. Margi Kang Subala sareng Kang Sujali kawilang jago dipika gigis, kejem sareng barangasan Kang. Pamugi Kang Rawing sareng Kang Banteng Wulung ulah dugikeun Kang ngayakeun kaributan sareng anjeunna. Ya, ari akang mah moal ngajak ribut teu pupuguh. Ieu mah hayang ngalempengkeun pasualan. Sabab ari ceuk akang mah nyai anu sakuduna ngabogaan hak-hak kana raja kaya anu jadi indung. Bogo raja kaya ayeuna teh raja kaya bareng jeung bapa nyai, jadi sakuduna mah ulah ngahak jeung batu dan teh ulah ngahak jeung ngatur eta anu ngaran Subala jeung Subali. Bener teh Teng? Nya gitu Kang Awing. Mamakanya mangurang ulah ngantep nasib nu Nyai Ngontari. Ngarunya Kang. Aduh, karunya pisan punggu Kang Awing. Oh. Aduh, ieu mah ye. Abi teh ngaturkeun nuhun satacan oge Kang Rawing. Oge Kang Banteng Wulung kana perhatosan sareng pitulungna sok komo pamipun biang dugikeun ka damang deui masa bihara-bihari. Yes. Tong nyeri ay naman nyai. Si Anteng Wulung mah sok kabitaan lah meningali ni nyeri teh. Terus we teh nyeri. Aduh, ya. Kan nyai kan. Si Rawing akhirna menangtukeun sikepna. Dirina sadar sanajan nya urusan pribadi ge tacan jucung nepikeun kanu dimaksud, tapi dirina teu bisa ngantep kitu bae kana nasib kahirupan anu karanapan ku Untari dina waktu harita. Nyai atuh ayeuna mah urang ka itu atuh kalemur nyai. Kumaha jauh ti teh kira-kira na nyai? Ya lumayan we tebih nama Kang Rawing. Nanging harapan abdi muga-muga we Kang Subala sareng Sujali sadar kana kaayaan dirina. Margi abdi teu miharep pamikedah dugikeun ka aya riributan mah Kang. Atuh buku we Kang oge sarua. Bet da teh resep ari kana kaributan mah. Resep sote lamun ngariung hamin. Buku deui eta mah Prabu Tumpeng paling-paling kamarkaan dina ripuhna oge. Nyalin kitu Teng. Cek si Rawing bari cengkat nangtung tina diukna. Si Banteng Wulung ungeuk bari nembalan. Bener Kang Awing. Oh, naniraha kitu ngariung ngaminna teh Kang Awing. Ngatunya beuh deui meureunnan ya botong teh Kang. Alah ieu mah ye dulur akang mah hampura. Hejo pisan kalalalab teh nyai, nu matek ulah kaget. Nya hayu atuh nyai, urang ngeureuyeuh bae mah. Mangga tukang Rawing. Temal Untari pondok geus kitu mah tiluanana terus saleumpang ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing lempang ngarendeng jeung Untari sedengkeun tukangeunana nuturkeun si Banteng Wulung. Tetela, memang cukup jauh oge jarak tiba sisir kalemurna Untari teh. Sing horeng Untari teh geus nekad meureunnan pikeun miceun maneh ka laut. Sabab eueuh hartina meureunnan hirup oge lamun ti poe ka poe teu weleh nyandanganna langsa jeung tunggara hirupna. Waktu tepi ka deukeut buruan imah memang bener buruan imah kolotna Untari teh kawilang buruan imah nu lega lahana. Malah wangunan imahna oge kawilang gedong nandakeun kolotna Untari teh memang jalma aya sigana mah. Untari acan wanieun asup ka pakarangan imah ngareret ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Abdi beteu wantun lebet ka pakaranganana oge Kang Rawing. Mangga bet tinggal di buruan Kang. Aya rakana opat riunganana eta teh sadayana nuju main Kang. Di lebet bumi biasa nama dipake laku maksiat pikeun anu meunang dina maena. Kumaha tuh Kang? Si Rawing nyengir bari ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita. Kumaha Teng? Geus tepi ka tempat nu dituju Teng. Itu aya opat bunduk. Jelema nu keur maraen euy. Lah, mangkaning akang mah teu bisa kana puan paen Teng, teu bisa Teng. Wah, ngapanan ngurang dieu teh lain ngarek main Kang Awing.
nya ngamun mudu bae mah main ngintan neon ngengkeun benguing anu main ngarek ngunyeng ngatawan naon-naon mah ngayong urang ngasup ka ngawing-ngawing tengona di ngasupkeun magang. Nyapugo akang oge ngarti hayang asup ya teh nyada tepuguan ke asup mah ngan kade yo ulawakan ngan gara-gara teng yo ingetkeun urang datang ka dieu lain rek ngayakeun kaributan bener teu. Beres kang ngawing-ngawing. Oh, mama konya mangaringuing mah kumaha kang ngawing-ngawing. Kang ngawing ngomanjon wing, ngamun ngecek ngomanjon mudu ngabanting jalma dibanting. Ngamun mudu cicing wing nyicing kang ngawing-ngawing. Nya ade atuh lamun geus kitu mah. Hari nyai, aku keun belah engke teh ka Subala jeung Sujali akang kabogoh nyai kitu. Datang ka dia hayang wawuh jeung dulur nyai. Kumangke sikepna sarta penerimaan Subala jeung Sujali. Kumaha kaberatan teh lamun akang diakukeun kabogoh nyai. Kabogoh deui euy. Ah. Barebeubereum ti pinu geulis Untari waktu si Rawing nyarita kitu teh. Ngawalon lalaunan. Nyangakeun kumaha Kang Rawing ngiringan ari abdina. Ulang ngiringan kumaha akang ya tapi akang kumaha lamun nyabogoh ka nyai. Jadi engke nu kudu nyebutkeun akang ka bogoh nyai teh nya nyai pisan nu nyarita mangsa ngawanohkeun diri akangnya. Mangga Kang Rawing, ku abdi diperhatoskeun pisan. Tacan oge tepi ka golodog kakara di tengah-tengah buruan meureunnan. Harita katingali geus aya dua lalaki anu nyampeurkeun dina sikep nu garang jeung galak milik dina wanda mah jelas kawilang jawara. Geula urun heula euy. Untari ieu teh. Nah geuningan geus balik deui lain dititah ku Kang Subala, ha? Jeung ieu deui ayeuna mah bareng jeung ieu dua lalaki saha ieu teh Untari? Eta dua lalaki anu megatan jalan teh salah saurang di antarana nanya bari ngabagi paneteupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Komo waktu ngaredet ka si Banteng Bulung mah muguh ngageter hatena. Untari nenangkeun geteran hatena. Ningali galagatna kitu mah geus jelas bakal aya kaributan. Munggu balad-baladna Subala jeung Sujali kawilang jalma-jalma nu kalasar jeung barangasan. Iya. Nepangkeun Kang Rawing. Untari bangun asa-asa dina neruskeun carita anana. Kapaksa si Rawing nu nyambung caritan Untari. Kabogohna Untari, kuring datang ka dieu nganter ieu kabogoh kuring Untari. Maksud hayang nepungan nu jadi indung, nyata indungna anu cenah mah keur gering gitu. Jadi teu kudu dipegatan lengka. Sikep jeung caritaan, pokona nu bener-bener ieu nyatakeun jen hayang pangi jeung jadi indungna keur gering ripuh. Sikep caritan si Rawing tenang. Tenang pisan sigana teh eta nu duaan anak buahna Subala teh nepikeun ka ngaburileng panonjol ambek we sigana teh. Ngan manehna duaan kawilang kaget oge ngadenge ngaran si Rawing. Baturna nu saurang di harita nyarita. Jadi anjeun teh si Rawing. Montong bari jeung heureuy ngomongna sia. Sabab sakanyaho kuring si Rawing geus boga anak pamajikan. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Nya heueuh, da kuring oge geus boga anak majikan atuh. Memang bener. Ngan anu geus boga anak pamajikan teu meunang kitu boga kabogoh deui teu meunangnya. Ari ambewenna sukaeun jeung daekeun mah teu neon-neon lur. Si Banteng Bulung hatina mah geus teu tenang hayang geura nindak ka eta dua jalma, tapi si Banteng Bulung masih keneh nungguan parentahna si Rawing. Salah saurang di antarana harita ngomong deui tujukeun ka si Rawing. Montong disasarwakeun jeung di tempat maneh datang ka ieu patempatan Rawing. Dewek menang parentah ti Kang Subala lamun aya jalma asing atawa anyar pinanggih teu bisa asup kitu bae ka jero imah karti. Geus disebutkeun tadi ogen kuring teh kabogohna Untari. Jadi hartina kuring kabawa ku Untari. Kuring bebenena ka Untari. Untari bebeureuhna teh kuring. Na masih kene kurang jelas. Meni kudu pasengor-sengor papureleng-pureleng pila kadarekna tamu. Kawas dieu mah sorangeun weh. Kumaha ieu mah nya ngajajanteng kieu di buruan. Teu pantes atuh lur. Anak buah Subala sanajan sikep digalak-galakeun, tapi dina hatena mah pada nyarita.
Nah benar gitu ieu nu bareng jeung Untari teh Sirawing teh. Tapi nah kakara datang ayeuna lamun heueuh maka bogohna Untari. Tapi lamun nilik dina sikep jeung ciri-cirina mah sakumaha beja nu katarima memang kieu pisan cenah nu ngaran Sirawing teh. Kadenge Sirawing ngomong deui. Itu. Itu kalau kating harulang gitu. Kumaha ya teh? Manye, kuring rek sinanga janteng kieu di buruan. Pantes di mana katamu kieu, Lur? Kumaha nya ieu? Sirawing ngareret ka Untari anu direret terus nyarita. Abi anu bari kalebet bumi, Kang. Teu kedah dihalangan. Sakumaha nu disaurkeun ku Kang Rawing memang kitu pisan kaayaanana. Maksud sejenna pangan kapun biang sakantenan ku abi bade ditepangkeun ka Kang Subala sareng Sujali. Nu duaan teh ngatur diri. Bari paneuteut teu leupas-leupas kalabah Sirawing da puguduanana memang geus meunang parentah. Lamun ningali Untari datang deui ulah diberi kasempetan pikeun asup ka jero imah. Untari, wayahna we teu bisa diidinan pikeun asup ka jero imah. Sokomo ayeuna bareng jeung jalma asing, jalma anyar pinangi. Akang geus meunang parentah ti Kang Subala. Untari kereung lantaran ayeuna dibarengan ku Sirawing jeung si Banteng Wulung ngadadak jadi reug-reug hatena. Malah bet jadi wani dina cumaritana. Nah, aneh. Bet mere parentah sarupa kitu, kuring di dia teh pribumi. Bener-bener teu kaharti Kang Subala make jeung mere parentah kitu sagala rupa. Ieu teh imah kolot kuring, naon hakna make jeung dihalangan kuring teu meunang asup ka jero imah. Harik, kuring rek terus ka jero imah. Haling ya. Untari jadi galak dina sikepna. Atuh pugu we teh dua lalaki anak buahna Subala teh jadi beureum beungeut na sabab Untari bet jadi galak jeung wanian kitu. Bet asa kasinggung hatena, salah saurang di antarana mun cereng bari terus nyarita kasar. Haram jadas ya, dasar bikang belegum. Mamawa kabogoh ka dieu sagala rupa dibebekeun sia taku aing sungut teh. Wani ngomong kitu ka aing. Sirawing nyurungkeun badan Untari lalaunan ka gigir, ngareret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Kumaha ieu teh? Kapaksa ieu mah kudu aya rilibutan. Nyada kangaranan galagatna geus kieu. Mal dihalangan deui ieu mah teh. Karena duel di we mah ya duel. Lain duel Kang ngawing-ngawing, duel. Nya duel. Ya mah karena duel we ya duel. Kumaha geus siap teh? Wah, nganu itu matut mah kunguingkeun be Kang ngawing-ngawing. Ngentong molontong sia nyanyi duaan. Yang aing si Banteng Wulung nganu ngekeur ngawal bogoh-bogohan nganu bakal ngabanting nyanyi duaan. Montong urang ngajar sia. Sabarela tenang teng. Dagoan parentah ti Akang sabab Akang memang anu duaan teh bagian anteng. Akang komandun. Kumaha ieu Lur? Kekerek dihalangan kabogo kuring Untari jeung kuring duaan asup ka jero imah. Lamun keke dihalangan kapaksa kuring bakal ngare parentah kan jadi lulur. Nyatana si Banteng Wulung. Mangpengkeun lapareun kabeukina teh kana ceuli atah. Kumaha ieu? Dua jago anak buahna Subala silih teuteup. Duanana hatena memang pada ngageter komo bieu ngadenge caritaan si Banteng Wulung nu handaruan tur sayaga diri geus nindak ka manehanana duaan nilik dina tangtungan oge bet matak seber kana hate. Tapi manehna duaan kabilang jago nu dipercaya ku Subala. Bet asa piraku ari kudu nembongkeun karisi jeung kaseber hate. Salah seorang di antarana tetep dina sikepna nu garang, serepet kulap bedog hari tadi pesat tina sarangkana. Sirawing nyerenge seuri bari nyarita deui. Nya. Geus moal salah ieu mah teng. Jadi hiji kapastian tang tu ribut ieu mah. Kumaha ieu teng yo? Geus nyabut bedog kitu ningan yo. Alah, lamun kitu mah ngalagar bedog ngajak ribut meureun Lur. Kadelena ku si lain kumaha? Lamun aing geus ngalagar bedog moal make asup deui kana sarangkana upama acan ngusip geuti sia. Jalma nu lancang jeung kurang ajar. Pikeun diri aing teu ngarasa sieun deuleu, rek Sirubung rek Sirawing, sanajan aya buta oge aing teu sieun. Iya, titah lamun kitu mah. Ayo maju teng. Ieu anu duaan teh bagian anteng cukup nepikeun ka kapaehan teng. Ngan bisa memang hayang nyapluk ceulina, bisi hayang nyapluk ceulina mah gegel we kanya beakeun dua ceulina. Ayo maju ka hareup teng. Yah, nah aya ku kabina-bina. Jalma-jalma nu kurang ajar belakok cumut ieu mah yo. Ai dah. Nah, sia kabina-bina euy. Dit kayaknya lamun kitu mah. Ayo maju teng.
Ya duduan mah bagian anteng cukup bereskeun kayaknya. Gagel celina sing nepi ka beak. Gajeleng si Banteng Bulu ngagajeleng ka hareup. Nya oge awakna jangkung gede luhur tapi da puguh pangawasana ilmu silatna mah atuh hebat. Gerakanana ilmu estungeusi si Banteng Bulu mencrong kadua jagona Subala tilila terus nyarita. Ngayo sianya nih maju duaan ngurang ajar wani-waninya nih ngomong ngasar kana awing-awing dibandingkan kuing sia dimotongkan sia ngawakna ngayo nyingkir ka ngawing-ngawing si Banteng Bulung harita sayaga diri pikeun yang harepan eta dua lawan. Si Rawing surti kana kayaan terus nyingkir kagigir bari nungtun leungeun Untari. Sedangkan dua jagona Subala katingali harita silih tetep duanana geus pada ngalugas bedogna terus ngatur posisi tangtungan badana. Salah saurang di antarana nyarita sanajan dina hate mangga geter tapi sorot panon jeung paromanana tetep galak. Montongna saing peda boga tangtungan awak tangi gul sia Banteng Bulung. Aing mah wakasieun ku awak saperti maneh. Jangkung moal ditarajian deuleu. Rasakeun sia. Rasakeun nya bedog aing. Dua jago Subala maju dina rajang dina waktu anu meh bareng. Tapi si Banteng Bulung ayeuna mangan ukur ngagilirkeun awakna saeutik bareng sabatan bedog lawan ngan ukur liwat sababaraha senti tina sasaran. Salah saurang di antara ditewak kali telebah cangkengna ku leungeun sabeula. Memeh lawan sadar kana kayaan anu sabenerna awakna geus dibantingkeun manten ku si Banteng Bulung. Liat! Tuh! Ha, dinancingkeun sia ku ngaing-ngaing sia ngeueuh. Wah! Kebut. Adaw! Ngagero harita panjangna karana eta jago nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung teh. Karasa awakna li upama nu remek satulang-tulang. Ari baturna nu saurang diri rada mundur ngarengkog ka tukang kaget ningali kakuatan si Banteng Bulung. Ngayo, mudangnya nyanyi nih. Ngamun nya jago ngejeng wani nyenyeh kang wing-wing ngayo sia nyaju sia ayo nganu saurang deui naju nyunga makonya mah ing mah moal nyieun ku nyane bari jeung nyengir sarta papelengkingan ka nyeri nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung maksakeun maneh ngoneal hudang. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.